warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana ngepangkeun nami abdi Aulia Novelianto ti kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngerjakeun tugas Sunda biantara nu judulna kabersihan di bumi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana serta rerencangan jeung babaturan nu abdi dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparkeun waktos ka urang sadayana. Henteu hilap oge shalawat serta salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga jeung rerencangan. Dina di kesempatan ayeuna abdi bade nepikeun biantara anu judulna kebersihan di bumi. Para wargi anu dipihormat, dina kesempatan ieu waktos abdi bade nepikeun kumaha pentingna kabersihan di bumi kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah ngajaga kabersihan di bumi sabab ameh jadi kahirupan anu sehat serta bersih. Urang kudu ngajaga kabersihan di bumi supados tah hindar ti penyakit. Ngajaga kabersihan di bumi bisa dimulai ti luar bumi, nyaeta nyapu jeung beberes sarta ngepel di bumi. Jeung oge serta teu ngabuang sampah sembarangan. Kabersihan di bumi teh penting kusabab sehari-hari dina waktos urang sare neuda sahenteuna lamun teu aya waktos ngabersihkeunana tiasa ngabersihkeunana saminggu sakali. Ngemut pentingna kabersihan di bumi diperlukeun kasadaran urang ngarawat jeung ngajaga kabersihkeunana. Kusabab kabersihan teh sabagian ti iman. Allah Subhanahu wa taala oge mikaresep pisan jalmi anu ngajaga kabersihanana. Janten urang teh tiasa metik dua manfaat tina ngajagi kabersihan teh. Nu kahiji nyaeta tos nyumponan parentah Islam, nu kadua nyaeta ngajagi kasehatan urang jeung diri urang. Kumargi kitu hayu urang sasarengan ngajagi lingkungan bumi urang tetep bersih kanggo ngawujudkeun lingkungan sehat serta bersih. Sakitu wae biantara ti abdi ingat ieu tiasa urang sadayana pikeun pentingna ngajaga kabersihan di bumi. Hatur nuhun kana waktosna, hapunten bilih aya kalepatan tina caraosan ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.